Saprak aya si eta bensin urang leungit. Saprak aya si eta bensin urang leungit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada lantun kita ketemu lagi di Lantun Project Traktuk Des. Gonjreng. Gapal kan bejaan. Makanya Traktuk Des teh jangan halayak rame. Kabeh umat miluan. Ya. Sekali deh Kita ketemu lagi di Lantun Project Traktuk Des. Gonjreng. Oke, bagus. Lulus. Ya. Oke, ini ada tamu ya dari Lantun Pengkolan. Lapeka. Lantun Pengkolan Kreatif. Sama ganti lain, Oke. Perkenalkan nama siapa? Namanya Abi mah Willy. Oh, Willy we mau ditamahan. Oke. Willy we. Tuh panggil nah. Ada. Osama bin Obos ya. Oke, kita ketemu lagi tentunya di Lantun Kisah. Jadi Lantun Kisah ini Pasti ada kisah sebelum ada lagu. Atau sebelum ada apa pasti ada kisah dulu lah. Sebelum terjadinya ada lagu seperti yang pernah kita upload yang dulu Song Koneng dulu. Betul. Nah, sekarang ada kisah juga dari Oyagam. Saya juga belum tahu apa kisah dari ini, apakah mistis, horor ataupun komedi. Saya tidak tahu. Silakan Oyagam untuk mengisahkan sesuatu di sini. Siap. Mengisahkan tentang leungit wae korek. Bensin. Oh, bensin. Ya, nya. Eta loba pisan tah curan rek tah. Di mana-mana tah. Naonnya. Dia teh aya babaturan. Geus babaturan deui wae nya. Ada urang pelakuna gitu. Bae teh naon kebaturankeun daerah. Gitu. Wae tiap ngariung teh wae bensin teh. Ngariung. Rokokna mah aya loba. Ngan pas tek nyeungeut ngaharulang kabeh. Da bensin. Ditinggalian kabeh luak-liuk. Aya nu cicing. Da ceritanya nya. Ceritanya. Aya gitu teh. Cing, minjem bensin boga bensin. Boga. Pas dinu ieu nyokot tinu saku calana. Ieu. Nah, itu masih kan urang cek babaturan jadi itu. Wah, lain mun urang. Iya ketang urang nyokot tinu saku baju. Eta aya kene. Tinggal teh aya deui. Hiji waktu ulin ka imahna. Ditinggal teh di naon teh? Rak. Bensin utang jajar eta. Teh bisa wae sih urang teh. Jadi kolektor barang langka mah geus loba, korek mah. Bensin. Tapi eta teh rata-rata di mana aya di daerah. Di itu nggak ada daerah di kota gitu. Jadi ada teh lain termasuk namanya kriminal katanya. Jadi guys dah hal kecil. Tapi itu teh sok jadi kebiasaan. Tapi lamun nya sok sanajan loba rokok, bensin mah anggar. Nya, meninggalin lagi rokok. Nya, padahal bensin. Ya. Nya teh sapira harga. Seolah-olah gitu. Hargana teh sapira. Tapi lamun bensin jangan tidur kompor, halis bea. Sigan mana? Sigan ukar dicai keur ngaheujeun. Rek kalau ditanya lah. Nanti kenalnya. Sewa atuh. Teu geus teu tamat. Nah, jadi dirinya urang teh aya asana mah laguna teh aya nu kalemitan HP tapi diganti. Gantiina jadi kalemitan bensin. Da korek teh ngamali kaingetan. Kaingetan eta geus dilagukeun. Mimiti nama lagu ieu teh jadi HP. HP lagu ieu teh. Jadi di lanceuk menang lanceuk si Wapeyeum. Diganti. Kurang ganti cek urang teh ieu na. Lirikna gitu diganti. Geus anggeus. Geus anggeus. Cik kurang pada arapaleun di dieu mah lah. Oh, di dieu mah. Di luar mah Tapi pan bere lantun mah. Lantun teh apa? Nah, jadi ternyata lagu ieu teh terjadi dari kalengitan korek. Cik kurang ieu nya. Judulna teh Dubak Diheung. Dubak Diheung. Dubak Diheung teh artina teh
Oh, orang Naon? imanya Nah, orang apa langit korek jadi kan debak dieu. apaan ai dubak dieu teh bahasa kamasa. Anu asli nama eta teh jadi budak hideung. Oh, dikitukeun teh. Oh. Nya. Budak hideung da jelema hideung. Cik. Cik coba nih. Aya wae kalakuan si eta. Aya wae kalakuan si eta. Saprak aya si eta, bensin urang leungit. Saprak aya si eta, bensin urang leungit. Dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung. Diteang dasaku calana, ayana saku bajuna. Diteang nasaku bajuna, aya di imahna. Dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung. Aya wae kalakuan si eta. Aya wae kalakuan si eta. Saprak aya si eta, bensin urang leungit. Saprak aya si eta, bensin urang leungit. Kusaha dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung, dubak diheung. Diteang nasaku calana, aya nasaku bajuna. Diteang nasaku bajuna, aya di imahna. Dubak diheung, 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 dubak diheung. Eta dubak diheung. Jadi dubak diheung teh budak hideung. Budak hideung. Oh. Gege aya nu ningali nu pasti nyengir langsung komen ka aing. Karena teh pasti kitu nya. Wajib kasar. Tong Jadi borong ada paleun. tong borong oke. Ayeuna ge anu kasih nira. Oh benar. Dubak diheung. Udah. Eta kursi kalangan. Jadi ga anu kasih nira. Dubak dinya. Eta mah Coba aya mana naon urang mah tah, urang mah dibikeun. eta mah jabu diheung, jabu diheung. Jadi memang segala sesuatu kalau diciptakan atau dijadikan inspirasi jadi nya bener Jadi. teh. Oh iki sabaraha kali yeuh aya Songkoneng tina nungguan Songkoneng aya lagu Songkoneng geus apa? Enggak, sudah sok nonton. Nah, Tong molot atuh biasa we. Ayeuna hidup bak diheung nya budak hideung. Jadi apa we nama? Jadi kitu riwayatna teh, gitu. Ente boga riwayat? Boga. Naon? Riwayat hidup. Cai mah eta anu kertas lemar ya gitu. diari eta mah diari. Ya pecinta ikan cupang. Sek nyieun lagu Moal. Kayak urang main kayak Iya, urang wayana jieun.
Besok. Pang cupang cupang. Itu ada kira. So. Ngajere bebeng lauk cupang nu Willy si Willy seri ngadenge lauk cupang na dinyanyikan. Oke. Nggak segitu genya. Nggak segitu kayak gitu lagu ngajari bebeng. Oke, dengan berakhirnya ngajari bebeng, maka berulang juga aja lagu di kisah hari ini kita akan nanti kita akan lihat lagi di kota-kota selanjutnya tentunya di Ya. lagu kisah Trak Dukjas gondreng 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 apa? Oke, halus ya. Oke. Mantap ya. Kita ketemu lagi di kota selanjutnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.